bergarana tukang ngagondajal manu musibatna supaya nu musibate ulah sobar malahan digoda supaya na aral supaya nangisna ulah eren-eren di mana-manamu sibah kamautan jejeritan bari nyabokan banget lak-lak dasar bari buuk di jenggutna kadua si setan awar ngarana ngagonda manusia supaya jenahna ari jalma tukang lacut tukang jina bakal kucam masum katinggal bangetna hirup susah sulit pinuh kumal gorot nyakit tu dari di benci masyarakat anu katilu setan miswat ngarana supaya manusia lobang bohongna kaopat nasi tanda singarana nunga goda manu syanu rumah tangga orang supaya hancurna pamajikan salah ki ulah akurna pamajikan jengsa laki ulah rukun eta kitu usah hasi iblis malun kalimana setan ngarana jagat tabur nunga goda ka ahli pasar jeung lembur
sabab ngarampakan na aturan Allah pagawe nagari di goda setan deui supaya namaling waktu jeung korupsi teka liwat golongan muda jeung mudi digoda ngarinum arak jembir sami pamuda pamudi digoda silanat olah raga saling tinggal kana aurat subuh lalu patang ketegalan cenah olahraga dina ieu jaman akhirna teh salat subuh kaberangan mentingkeun olahraga gerak jeung badan kaum ibu diti tamake calana atuh bubuh kati ngal jelas auratna mangka dulur-dulur sareng iwan-iwan hayu urang ngajak uhan lampas setan rupa gogo dadi akhir zaman lamun melang urang dicaplok setan anu akhirna urang bakal cilaka dikecemplung asup kasana neraka sakit yeuna sehat kuring singkat talar insya Allah salah madugi katilar mugi-mugi ieu nasihat manfaat kanu ngaosnu